Iya Bu. Sebentar banget. Nih, diminum dulu. Kasih Bu. Iya. Persalamin nama kakek sama nenek ya. Oke Bu, nanti kalau Asep ada luang waktunya, nanti Asep bakal kesini lagi Bu. Iya. Ntar mah lamaan ya. Iya Bu. Doain aja ya skripsi Asep biar lancar ya Bu ya. Iya, amin. Ibu aku pamit ya Bu. Iya, hati-hati jalan ya. Ibu jaga kesehatan di sini ya Bu ya. Iya. Asep pamit ya. Iya, yuk. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Kangen kene, geus balik deui. Kajen lah sina beres lah skripsi. Geus beres sama ren bisa lila di dia. Para rusing lah, unggal PT 13 duit wae. Ampun tengan tukang kreditan baju tuh di Lawang Panto. Mendingan jreng-jreng DG aing kudu ka mana meureun para rusing. Isuk udang sare can manggi kopi Gusti dengan uing indit ka dapur eueuh kopi eueuh gula Gusti dengan balangsak aing mah pasti wae iraha aing beungharna ngeunah we si ieu mah isuk-isuk teh geus ngaladog si ieu mah menahan banget hirup nate ngaladog jeung ngaladog we usahana mah henteu hayang nanaon kolot ngandelkeun we kolot mah hayang nanaon teu ngandelkeun manehna terus kieu wae isuk-isuk eueuh kopi unggal isuk eueuh kopi hayang teh aing teh ngopi isuk-isuk jeung gorengan goreng pisang kumaha wae si ieu teh ira si beungharna teh lah terus kieu wae pusing aing mah kamu lamun si ieu geus nyieun masalah mah pusing banget yang teh pagawean geus peren eueuh batur tapi na aya ngaladog kamarana sih teh eueuh nu laliwat si Bella si iem eueuh aing sorangan wae barete di imah wae teh di dieu kos nu burung aing sorangan wae Iis keur naon? Tidak tadi aing nungguan we batur sakarak ngaung di mana wae maneh. Ya urang biasa we keliling kos nu burung balak we ge bogadag. Bogadag aing ge sarua. HP teu boga, TV teu gableg, radio eueuh. Ya meuli nah aing mau teu meuli moal aya. Meuli pake naon? Dahar oge meni halarese. Teu boga beas. Cenah si Bella tuh si Tuing geus 2 poe teh katampo eta jelema eta ka mana meureun? Oh aing leungiteun si Bella beda duaan bae. Ari aya pasea malulu budak eta teh areueuh, ari eueuh leungiteun. Ari emang sok ngajengkolkeun. Tanya sih, kemana sih ini meni gaya? Urang arek nangan eclokan. Gadag eclokan wae. Eta HP-na mah alus. Nya heueuh. Gadekeun nya ka Pegadaian. Ya ulang ke aing kumaha sih? Duitna dieclok. Sia mah kitu wae. Paregi online. Biis. Urang ka luar negeri ju
nabung. Orang mah boga salaki rek naon ke luar negeri. Kurang para rusing geus kos kieu teh. Ya heuh maneh mah dan teu boga salaki enam nah ke luar negeri daripada di lembur. Urang dengan sponsor, nu kira-kira jitu. Ya untuk mana? Sponsor aki-aki. Bung we aki-aki mah urang mah hayang anu ngora nu jag-jag keneh. Anu jag-jag teu laku sape ieu mah. Kamu mau kemana? Saya mau pulang, Bu. Kok sebentar banget sih? Iya, soalnya besok saya skripsi, Bu. Kuliah lagi. Jangan panggil ibu deh. Oh iya, Tante Asmiranda ya? Iya. Ibu, saya nitip ibu saya ya. Ya. Oh iya. Ibu kamu punya utang sama aku. Punya utang. Berapa emang, Bu? Sekitar 350.000. Kok gitu ya? Tapi ibu saya kok nggak cerita sama saya ya, Bu? Ya dia gak bakalan cerita lah, dia malu sama kamu. Gimana sih? Ya udah, saya bakal bayar, Bu. Berapa tadi? 350.000. Oh, gini si Iem itu diberikan duitku anaknya Ibu Hajinya. Udah ya, jangan nagih lagi ke ibu saya ya. Iya. Hati-hati di jalan ya, Dek. Iya. Permisi ya, Bu. Dadah. Lumayan. Oh. Naon ya? Nyawa aing moal fitnah deui bisi ke diomelan Bu Haji si Iis jeung Mak Odah. Terus balik. Permisi, Ibu. Mangga. Ieu teh putrana Bu Haji sanes? Iya, betul, Ibu. Oh. Bu, saya nitip ibu saya ya. Iya. Sekarang mau kemana sih? Saya mau ke Jakarta pulang, Bu. Oh iya. 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 Permisi ya, Bu ya. Ya hati-hati ya. Iya. Barosen di bae ubatun si Bella eueuh. Mangga teh. Singit nangka, gimana anu nangka asak sih? Ada nangka asak. Jelema deh. Nu boga anak ieu aku adalah Woi ieu mah rezeki nomplok, mau ada mati atoheun duit menang, nangka menang. Sengit banget. Nangka batur ge ku aing dipaling we. Ari juk di lawang pantu teh meuni kuat ngeunaheun, Gusti. Singan. Tegablek beas, tegablek duit ge. Ngeunaheun diuk di lawang panto mah. Buruan meuni kuat bara lagi yeuh. Si ieu isuk-isuk meuni kuat geus ngaladog. Pagaweana teh ngaladog we. Si ieu mah ampun tingan. Lain mah peperen. Mantuan kolot. Mak. Itu menang nangka di mana sih ya? Nangka pamere, Mak. Pamere saha? Pamere Haji Adi. Meni seungit kieu ayam. Urang kasek ayam. Hai, Mak. Ieu meni kuat. Gusti, meni kuat. Hai. Rezeki nomplok bapak ieu mah, Mak. Iya, Gusti coba Mang Masekeun mah teu bisa. Mah cara repel cara Sayu repel. deh kan make minyak. Cara repel. Iya. Gusti, ieu menang pamere saha? Pamere Haji Andi, Mak. Gusti, tingan. Meni kuat bager eta sonarian bager kasia ieu. Oh, wing oge, keur liwat di goroan cenah majar teh hayang teu nangka. Suari nu bager mah ya. Rezeki anak soleh, Mak. Di mana we, Gusti? Iya meni kuat Gusti. Iya. Mam geeta cepet. Dia pakai minyak sayur biasanya kan namun geeta kos kieu pakai minyak sayur. Meni amis nangka teh nya. Gusti, dengan iya. Meni kuat enak ieu iya. Urang dijieunkeun cimplung kumaha iya. Weh tadi guna mah teh. Teu meuli. Oh, heuh, Mak wing boga duit, Mak. Boga duit di mana? Aya nu mere anu mah hugi. Gusti, ari sia rezeki sia ayeuna keur alus pisan iya. Nyawa atuh, Mak. Belikan
minyaknya, tarigunya, atuh jeung ciplung kumaha lamun bisa orang dari dagangkeun. Mah tetangga ulah dibere tetangga ge boga kalabokan korek ka uing. Ulah nyong sorang tetangga sia korek. Katun ka angin-angina we doang masakan naon teh sugan madek war-tawar. Ya, bisa orang dijieunkeun naon? Cimplung. Tah, isuk-isuk orang ngopi mah. Sia teh. Ngena banget mah. Kajian dua poe mah, kajian ieu. Kajian mah. Kajian. Ngena banget namanya. Ngena banget sih ya. Mereka jerejeki sia mereka halus pisan ya. Amis kos madunya mak. Capel mah. Misalnya awi ngarek salin Yam, tunda heula di itu di kulkas yam. Pohon teh kan teu boga kulkasnya. Jero gentong eneh digis. Oh benernya ya. Cekel heula nya. Ieu mah ieu can peren. Bella, Cik Ise ka mana, Cok? aing neangan sia ngalado ka si mana? Oh, iya Gusti Haji Aci balik ti haji. Nek ieu ka maodahkeun ah. Yang aing hiji tuh. Allah ieu urang ieu maodah. Mama pan aing teh ieu maneh. Ambu urang kan nek mentak-mentak maaf ka maodah. Ya gitu, kan mau dibaturan teh ku aing sia. Cik Ise ka mana sih? Maneh. Aing hayang ngagosip jeung maneh. Gosip naon nya? Itu sia boga gosip jeung teh. Eueuh sih Cik Is. Duh, sina permen meureun, sia mah ngabohong. Ya. Cik Is pinjam duit atuh, Cek. Nek meuli token. Jeme ka Mang Odah hareup tutup sia mere lagi ka Mang Odah. Judes banget. Maodah. Mak, Naon Bella? ieu oleh-oleh ti Haji Aci, Mak. Haji Aci. Geus di Mekah, heueuh. Senarin inget ka urang. Katanya, tadi liwat aya. Ieu nu cai jam-jamna, Mak. Ambeh naon sih? Nya mah meh teu puyeng wae. Ya gitu. Tadi si Iem dibere duit ku anakna Haji Tini, Bu Haji. Haji Tini. Bu Haji, pan Bu Haji teh ngaran Haji Tini. Heeh. Eta nanaon dibere duit? Nya sugan kitu manehna mah kitu, ieu teh orang kota boga duit kitu. Ih, geuning aya lebaran teh sok nyecek teh kitu mah. Meureun karunyan ka si ieu, beda si ieu meranda sugannya. Sugan. Heeh. Alhamdulillah ya, pugu ge ya, make tadi keur ngomong wae. Alhamdulillah, Iya, kedeula seungit mangka. pugu ge si ieu tadi teh balik mau nangka. Ih, dibere duit ongkohnya. Pugu mah keur ngomong wae ya rezeki si ieu teh ayeuna teh keur alus pisan cenah pamere nangka cenah. Saha nangka Di kitu? Haji Andi. Oh, men mah kebona lega ada. Emang bukan pelak nangka kitu. Bogaeun cenah mah. Geus seungit banget sa ka ambu dah. Dibere nangka ongko, dibere duit ongko, rezekina si ieu teh alus teu usaha ka ieu oge. mah nya. Di mana we rezeki mah si ieu Tapi teh. mah sieun teh ujung-ujungna da. Kunaon sih? Nya sugan mah kade. Emang nagenya sieun di kuku mah bising Tapi kieu eta mah budakna cicingan da. cicingannya. Heeh. Henteu kata bising dihutangkeun ka sieun bungana gede gitu. Moal budak eta mah kuliahan moal nyaho hutang-hutang Bang Emo kos kitu moal nyaho. Emang indungna eta Bu Haji kitu. Tapi eta nyamun teh indungna nya. Oh nyaho. Tadi dinya di jalan, cetek itu si Iem dibere duit ku si Asep geuningan. Nya sugan ampau gieu ciong pacai teh mah. Nya ari orang kota mah sok babagi kitu teh nya. lah, emang orang dieu. Kajen nu penting mah duit halal we kitu si ieu. Si Iem aya weh. Aya di jero, keur sarek arek balik ngaladong. Engke tanya naha. Oh nya. Heeh, geus salah anya, minit baliknya. Heeh. Nembela nuhun ieu. Heeh. Nariun bager. Geus dibere nangka teh ya, duit teh ya, ayeuna dibere bingkisan ti nu Mekah. Haji cenah haji dan umroh Gusti, iraha aing umrohnya. Alhamdulillah. Aku mau ngabarin ibu dulu. Asep telepon. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku udah nyampe Bu.
Alhamdulillah kalau udah nyampe mah, Jang. Iya, Bu. Bu, aku mau tanya. Masalah utang Ibu. Hah? Utang? Iya, Bu. Utang Ibu sama yang namanya Ibu Iem itu udah lunas ya? Udah Asep bayarin? Lah, perasaan ibu nggak punya utang. Gak tahu, Bu. Tadi katanya Ibu punya utang sama dia. Malahan dia yang punya utang banyak ke ibu. Ya udah, Asep istirahat dulu aja ya. Iya, iya, Bu, ya. Ibu mau samperin Iem, Tuman. Iya, Bu, ya. Udah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuman si Iem mah nyeun masalah wae emang ngage kudu idagdag. Oh, i jelema kamarana sih. Kok ieu teu nepo si Iem. Cuy, diajakan urang kos kitu berdekong. Males dah aku. Bete. Bu Haji, ka mana nya? Bu Haji ka mana? Rek nengan si Iem teu. Oh, kunaon sih kitu? Oh, ya coba pajar teh cenah kasih Asep ngaku Bu Haji boga hutang. Oh, si Gana teh heueuh tadi anu di Naon si Bada? telepon. Kan kadek podonya Bu Haji, tang Hmm. si Iem teh diberi duit ku si Asep. Ya heueuh jika nama eta tadi meme balik cenah ditagih jalan. Ya dibayar ku si Asep. Yo, si Gana mah suka si Asep peke gong Cipacai teh ada orang kota masuk itu babagi. Pugu nagi pajar teh Bu Haji boga hutang. Boga mah orang tadi teh nek sujon ka Maoda, bisi ke diomelan deui teu jadi. Tadi mah bebeja ka Maoda. Tuman banget nyin masalah malulu. Tempo butuh nanaona angger we ka Bu Haji. Anya Bu Haji na we ongkona ge dibager banget ka si ieu mah. Ka urang mah mana Bu Haji mah Ya sok teu tega wae ningali kolotna pa nu ngusahakeun. Yo, cenah cek Maoda ge tadi si ieu menang nangka ti Haji Andi menang bingkisan ti Haji. Nang ti si Asep ongko duit, nomplok pisan poe ieu manehna. Ayo bawa nang kagenang nyopet mun di kebon. Heuh sugan nya ngomong ti Haji Andi dah. Heeh. Bu Haji teh ka ditu. Ayo milih nya. Ayo tuh. Ayo. Rame dah. Bu Haji tuh man si ieu mah Bu Haji Oh, pugu ge. Kos kitu Tapi nya. tong pekiluan nya ke Bu Haji anu ngomong. Heeh, tapi hayang teh sia. Tuh mannya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Siem Ba Haji? kemana Siem? Aya karak balik ngaladog gitu. Care cigana. Nah si Baji. Coba udang kon. Geus nyieun masalah doa Mak. Gusti masalah naon sih? Oh nya pajar teh bebeja ka anak uing si Asep cenah uing boga hutang. Tuh hidang geningan. Nya geus dibayarkeun. Aya geus ieu nu boga hutang ka Bu Haji. Ya heeh. Bolong. bener, Anu salah. cek tadi kitu teh acanah. Nya, bener cek si Bella. Heeh. Yam! Yam! Hei, Naon sih, Mak? Ih, bagrek ngangon. Diuk, diuk. Si Bu Haji. Bu Haji tah, si Iem nah. Mana ngomong naon tadi kasih Asep? Untuk ngomong naon-naon uing mah. siapa na duit oge di ditu di kebon teh di jalan. Tuh si si Mama Bella Haji ge dah ningalieun. Oh, asia ngaku nah aing fitnah teh si diomelan Maodah tuh dah. Mau di wae si Iem cek teh. Nya mah ieu datang-datang ala labrak Yo, wae. eta duit si Iem menang di mana, Gusti? Iem. menang pamer eta mah. Pamere saha? Pamere saha? Ay ngomong anu mahugi wae dumuk-dumuk ti si Asep tadi si Asep telepon. Oh, gento. telepon mak tah. Mau ngaboboda Bu Haji mah. Ngaku ya, ngaku. Ngaku coba hayu. Oh, ini siap boga butuh deh ke kuaing mari bere ya. Sia teu karunya ka aing Iem, hah? Nyeun wae masalah. Teu karunya. Anya si mate ah. Terus gitu sih maneh mah Bu Haji. Denda nah, main lagi main denda wae ka Bu Haji. Ya babara ngadenda ya nanti teh mayar duit nu tadi ga nu ti si Asep lapur tang aku ge. Ini dong ngaku-ngakukeun batu boga hutang aya ge sian boga hutang ka Bu Haji. Oke. Era tuh iam hirup teh ditunggu. Bu Haji mah fitnah wae ah, saha sih ah. Bawa nang kage nang nyopetnya manehnya. Nang Nah, ka menang kisah.
Nang pamer Haji Andi mate. Lain datangan Haji Andi benar teh eta menang pamer Haji Andi. Cekuing mada-mada. Ya kan main nama tengah kuai ke si Asep bulan hareup balik deui ku urang rek kiriungkeun. Awas ya, jabani main nama kuliahan sia, pinter S3. Pokoknya ke dilaporkeun ke pengadilan. Usaha sih mah buat pintar teh, ngabohongan batu. Mararikna wae. Ya rek aku moal ayeuna. Aku. Naon sih? Siapa? Aku ayo heueuh sia. Henteu mah Pokoknya mah tengah kuai mah teh nungguan si Asep balik bulan hareup. Telepon Bu ayeuna Bu Haji ngebel ka si Asep. Coba bulan hareup si Asep na mau larian geus asup eta kuliah. Itu sih jelema teh sia manehna sia. Aing wae nu pajakeun fitnah tah aku mah sia. Oh, mata di deui tah mah fitnah ah. Tah Bu Haji Kan bae ke butuna naon ke Bu Haji hese mau libere moal. Wah ieu Bu Haji menang nyopetnya. Euy, menang ngoli balanja. Ada mah di parapan ku sia menang nyopet mah. Doraka iam saya teh doraka. Ampun dengan pusing aing teh pusing iam. Pusing wae aing sih mah ieu. Memang ada omongan batur. Geus era aing teh ku tetangga. Bener teh ieu mah teh bener teh. Cuma Jatuh teh karunya ka aing. Hah? Stres aing teh. Mama Gusti. Oke. Mau pulang sekarang? Iya Bu. Sebentar bang, udah seminggu aja. Oke. Bu aku banget ya, Bu. Ya, hati-hati jalannya. Oke. Tidak aing oke kan. Action. Si Asep telepon. Halo? Iya Jang. Enggak. Coba belas sama. Action. Si Asep telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau udah nyampe mah. Hah? Utang. Wah, ini telepon. Telepon ka